Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Summa zakaro tuluy nyaritakeun saha al-musannifu anu ngarang matan at-taqrib annahu kana sanyana itu musannif mas'ulun eta anu dipenta fi tasnifi hadzal mukhtasari dina ngarang ieu mukhtasar biqaulihi kalawan dauhan musannif lafaz sa'alani ba'dul asdiqai sa'alani nyuhunkeun ka kuring saha ba'dul asdiqai sapalih ti pirang-pirang babaturan. Jam'u shorikin eta jama' lafaz shorikun. Wa qauluhu sareng ari dauhan musannif lafaz hafizahumullahu ta'ala. Hafiza muga ngariksa hum ka itu ba'dul asdiqa saha Allahu Gusti Allah ta'ala bari maha luhur Allah. Jumlatun du'aiyun eta jumlah anu bangsa doa. An a'mala kana yen midamel kuring mukhtasaron kana mukhtasar. Huwa ari itu mukhtasar ma eta perkara qalla anu saeutik naon lafzuhu lafadna itu ma wa kasura sareng loba naon ma'nahu maknana itu ma fil fiqhi dina ilmu fikih. Huwa ari itu al fiqhu lugatan cek lugat al fahmu eta ngarti wastilahan sareng cek istilah al ilmu eta ilmu bi ahkami syar'iyyati kana pirang-pirang hukum syariat al amaliyati anu bangsa amal al muktasabu anu dikasab min adillatiha tina pirang-pirang dalilna itu ahkami syariah at-tafsiliyati anu wincik. Ala madhabil imam natepan mazhab imam al-a'zami anu agung al-mujtahidi anu jadi mujtahid nasiri sunnati anu nolongan sunnah wad dini sareng agama. Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Nafi Asy-Syafi'i tegasna Abi Abdillah Muhammad Idris bin Abbas bin Utsman bin Nafi Asy-Syafi'i. Ulida dilahirkeun itu Abdillah Muhammad bin Idris bi Ghazata di Ghaza sannata khamsina wa mi'atin dina taunan 150 Hijriah. Wa mata sareng maot itu Abi Abdillah Muhammad bin Idris rahmatullah ari rahmat Allah ta'ala bari mahlur Allah alaihi eta tetap muga ka itu Muhammad bin Idris waridwanuhu sareng karidwan Allah yaumal jum'ati dina dintena Jum'ah sal kharajaba dina panungtungan bulan Rajab sanata arba'in wa mi'ataini dina tahun 204 Hijriah. Wa wasofa sareng nyipatan sahal musannifu anu ngangit matan at-taqrib mukhtasarahu kana mukhtasarna itu al-musannif bi ausofin ku pirang-pirang sifat. Minha eta tetep tina sapalihna itu ausaf annahu kana sanyana itu al-mukhtasar fi ghayatil ikhtisari eta dina antekna ngaringkas wa nihayatil ijazi sareng tegasna antekna ngaringkas. Wal ghayatu sareng ari lafaz ghayah wan nihayatu sareng lafaz nihayah mutaqaribani eta anu silih deukeut makna duanana. Wa kaza sareng eta nyakitu deui mutaqaribani al ikhtisaru ari lafaz ikhtisar wal ijaju sareng lafaz ijaju. Wa minha sareng eta tetep tina sapalihna itu ausaf annahu kana sanyana itu mukhtasar yaqrubu eta ngadeukeutkeun alal muta'allimi kajalma anu ngaji lil furu'il fiqhi kana pirang-pirang cabangna ilmu fikih naon darsuhu deresanana itu al muta'allim wa yashulu sareng ngagampangkeun al mubtadi'i kajalma anu ngamimitian naon hifzuhu hafalana itu al mubtadi ai istihdharuhu tegasna ngadatangkeunna itu mukhtasar ala zahri qalbin kana tongongna hate liman pikeun jalma yarghabu anu mikarasep itu man fi hifzi mukhtasari dina
ngapalkeun mukhtasar fil fikhi dina ilmu fikih. Wasalani sareng nyuhunkeun ka kuring ayeudon deui saha ba'du asdiqoi sapalih ti pirang-pirang babaturan an uksiro kana ye nyeueurkeun kuring fihi dina itu al mukhtasar ai al mukhtasari tegasna dina al mukhtasar minat taqsimati tina pirang-pirang bagian lil ahkamil fikhiyati pikeun hukum fikih wa min hasri sareng tina batasan ayeuna batil hiswali tegasna batasan perkara al wajibati anu wajib wal mangdubati sareng anu sunnah wa ghairihima sareng salianti itu al wajibah wal mangdubah fa ajabtu tuluy nyumpunan kuring hu ka itu ba'dul asdiqo ila su'alihi kana pamintana itu ba'dul asdiqo bidzalika dina itu an uksirofih poliban barina nyupri lisawabi kana ganjaran minallahi ti Allah jajaan barina jadi babales ala tasni fi hadzal mukhtasari kana ngarangna ieu mukhtasar rogiban barina nyupri ilallahi ka Allah subhanahu bari maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah fil i'anati dina pitulung min fadlihi tina fadlna Allah ala tamami hadzal mukhtasari dina nyampurnakeun ieu mukhtasar wa fit taufiqi sareng dina pitulung lisawabi kana kabeneran wa huwa sareng ari itu as-shawab diddul khoto'i eta lawan tina lapad khoto anu artina kasalahan innahu sanyana Allah ta'ala bari mahalur Allah alama kana perkara yasha'u anu ngarsakeun Allah ai yuridu tegasna ngarsakeun Allah qadirun eta anu kawasa ai qadirun tegasna anu kawasa wa bi'ibadihi sareng kapirang-pirang hambana Allah latifun eta anu lemah lembut khabirun tur anu uninga bi ahwali ibadihi kana pirang-pirang tingkah pirang-pirang hambana Allah wal awwalu sareng ari anu mimiti muqtasabun eta anu dikasab min qaulihi ta'ala tina dawuhan Allah ta'ala lafad Allahu latifun bi'ibadihi Allahu ari Allah latifun eta anu lemah lembut bi'ibadihi ka pirang-pirang hambana Allah wasani sareng ari anu kadua min qaulihi ta'ala eta tetep tina dawuhan Allah ta'ala lafad wa huwal hakimul khabir wa huwa sareng ari Allah al hakimu eta anu bijaksana al khabiru tur anu uninga wal latifu sareng ari lafad al latifu wal khabiru sareng lafad al khabiru ismani eta dua nami min asma'ihi ti pirang-pirang namina Allah ta'ala bari mahalur Allah wa ma'nal awwali sareng ari makna anu kahiji al alimu eta anu uninga bidako ikil umuri kana pirang-pirang lelembutana pirang-pirang perkara wa muskilatiha sareng pirang-pirang muskilna itu al umur wa yutlaku sareng dimutlakeun ayeudon deui bi makna rafiqi ku makna rafiq anu hartina welas asih bihim ka itu al ibad fa Allahu maka ari Allah ta'ala bari mahaluhur Allah alimun eta anu uninga bi ibadihi ka pirang-pirang hambana Allah wa bimawadi'i hawaijihim sareng kana pirang-pirang tempat pangabutuhna itu ibad rafiqun anu welas asih bihim ka itu ibad wa ma'na sani sareng ari makna anu kadua qaribun eta anu caket mim ma'nal awal tina makna anu kahiji wa yuqalu sareng diucapkeun lafaz khabirtu syai'a khabirtu geus apal kuring asyai'a kana hiji perkara akhburuhu bakal apal kuring kana itu syai'a fa inna maka sanyana kuring bihi kana itu syai'a khabirun eta anu apal ay alimun tegasna anu apal qala ngadauh saha al musannifu musannif rahima muga masihan rahmathu ka itu al musannif sallallahu alaihi Allah taala bari mahlur Allah akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.